Wilujeng sumping dina obrolan kursi butut biasa sareng simkuring endul deden endul nya katara deden endul sareng bacil gitu. Ketinggalna siga kamarinya banyak. Yuk langsung ada pokok bahasan banyak banyak. Banyak. Bener. Serius sih berarti nya. Obrolan rada serius sih banyak. Kalau rada dieukeun lah nya. Ame rada serius. Saya bah siga tukang cau. Kumaha tah. Nah, jadi gitu. Kamari orang mereka sumpingan di Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Baratnya banyak panaonnya di Partai Golkar ya. Pak pamit telepat Pak Edi. Mohon. Banyak gitu. Nya Dewan Provinsi. Oh nya. Toko Pak Edi gitu ya. Mohon. Jadi anjeunna alah naon atuh itu jeung ngagubrak ya gitu tah. Jadi anjeunna di Komisi 2 ke bade urang mah akan mau menyuarakan ketahanan pangan gitu ya, di Jawa Barat. Betul. Sedangkan anu urang terang gitu nya di Batu Jajar ayeuna lahan-lahan kumargi Batu Jajar mah enak kan terus jadi ieu bah jadi kawasan industri. Laras. Aya kawasan industri aya anu jadi kawasan perumahan. Sedangkan pemerintah Jawa Barat nggak menurut mah memogramkan ketahanan pangan gitu pangan. Pertarusanana erek dipelak dina naon gitu Pak. Gitu. Sedangkan petani milenial Tah kela bener eta petani milenial nya kemana juntrunganana teh jelas gitu bah. Betul. Petani milenial rame we di awalna. Kadituna mana? Geuning urang mah anggar we. Balanya mah anggar we ti petani urang hayang sosin di Selacau anggar. Di Selacau lain petani milenial. Urang hayang wortel anggar di Pangalengan, hayang kol di Pangalengan, hayang buncis di Lembang gitu kan. Nya. Ya gitu. Terus kuping di Batu aya program di Batu Jajar Barat kan sih bah. Nah, nya aya jadi aya bukan isunya da eta memang tos jantan program ti desa nya. Nya eta program ti desa teh anu jadi program bantuan lah anu diarahkeun ka desa. Di mana itu teh? Eta ti ranahna ti provinsi. Di provinsi deui. Nya di provinsi. Di provinsi. Tah istilahna jalurna eta bantuan nyata harus diberdayakeun ke masyarakat pada inti dasar nama kedah diberdayakeun ke masyarakat berupa nyaeta sandang pangan teh. Jadi di provinsi teh dialirkanlah dana untuk sandang pangan sekian ratus juta lah kurang lebih nanya 200 jutaan lah kurang lebih namanya per desa. Nah dialurkeun lah ka desa ti bantuan eta teh ti desa istilahna mah diprogramkan dibagi rata lah untuk RW na gitu di desa. Nah contohna di desa Batu Jajar Barat kan aya 16 RW ya. Nah berarti kan secara otomatis dibagi untuk 16 RW gitu yang 16 RW gitu tah. Nah sedangkan di 16 RW ieu tidak semua bisa mendapatkan program eta karena apa? Kahiji banyak keluhan terbentur dengan lahan untuk bantuan eta gitu. Kedua bantuan eta tidak bisa diberdayakan oleh masyarakat dengan hal yang lain. Da bahasana sandang pangan teh harus berhubungan jeung sandang pangan eta gitu. Jadi maksudnya anu dipelak kedah dipelak atau kumaha maksud diingu kumaha? Jadi aya anu kedah dipelak, aya anu kedah diingu. Bantuan teh lamun dipelak meureunnan kekembangan atau anu bisa menghasilkan bagi masyarakatna atau pertanian. Nya
Sedangkan anu ku urang tadi diomongkeun Batu Jajar enak kawasan industri gitu. Komo di barat aya barat ya sebagian kawasan industri aya sawah gitu. Sawah di sawah oge kan sebagiannya di daerah GK sakitu legana terus bea ku perumahan ayeuna. Tah aya leres tah eta bahasa sawahnya ya. Di RW 16 masih kena aya potensi sawah. RW 16 salah satuna nu bisa ngarekrut eta bantuan. Anu ku abdi kadata ieu nya, abdi ku kurilingan lah da abdi mah jelemana jaramah gitu nya. Jaramah teu bisa cicing gitu. Cicing ngadon utah jeung hayang modal wae Ari abdi mah lain kitu Mbak, ari urang mah abdi mah mun cicing sok hayang unyak anyuk. Oh, tah bener euy eta mah sarua tuh. Eta mah sarua. Lamun geus kahulang kieu tah aduh nganjuk naon deui wae. Eta semua balik gitu nya. Tah gitu. Jadi salah sahijina anu bisa anu tiasa ye nya kamarinya. Anu ku abdi kapantau kamari nu tiasa teh salah sahijina RW 16 aya potensi lah tiasa ngagunakeun hal eta. Kan RW 16 dari mana? Caket ieu naon? Sinar Jaya Sinar Mukti. Sinar Mukti. Nya Sinar Mukti. Nah, Sinar Mukti nya. Kan eta lahan sawahna ageung keneh. Masih lega lah. Nya. Tatras RW 2 Cari. Nya. Daerah Cari ka ditu lah. Ya, eta masih kena potensi lah. Ya, sebagian kandang domba mah rek beura domba, rek bebek, rek hayam bisa lah di dinya kan. RW 16 2 ras ka dieuna painten modal RW 5, RW genep, RW 7 cobi sok tingali lahana. Padat penduduk, Pak. Bade ngadamel lahan di mana? Nalur kenteng. Tah, paling bisa nyieun kandang domba kan ieu berkelompok ya, Pak. Jadi dasar aturan teh kieu ya. Dasar aturan bantuan ieu diwajibkan berkelompok. Di ranah RW itu berkelompok minimal RW itu ngabentuk hiji kelompok gitu. Hiji kelompok anu siap saha wae gitu. Nah, gitu. Anu siap. Diberdayakeun lah ku kelompok eta gitu. Tah, jatuhna anggaran anu dialurkeun ti desa anu tos dibagi rata ti kangge 16 RW teh nya eta kirang langkungna teh 15 juta per RW. 15 juta per RW. 15 juta per RW. Kanggo pertanian atau dan peternakan itu mah, walanya. mau peternakan mau pertanian pokoknya sakitu we. Nah, eta kabayang mun ternak domba mah 15 juta. Apanan kitu. Nah, eta bener. Ayo jelema gitu tuh hayang ternak sapi gitu. Atuh 15 juta mah moal. Apanan kieu kamari oge. Salah sahiji banyakna komplain teh gitu. 15 juta mah kanu naon cenah gitu kan. Bisa eta ge ternak. Bisa ternak. Bisa eta. Hayam huluna domba. Bisa moalnya. Moal bisa tuh hese eta mah. Ya paling anu 15 juta bisa loba diternakkeun mah ternak sukro bah. Sok beser sukro 1 kilo loba kalintang. Gitu paling solusi. Eta kepikiran solusi eta kayak orang catatnya ku abinya. Catat dina hate. Nyata gitu. Jadi bingung oge gitu. Eta Kang jadi bingungna teh. Tah ayeuna nya di sisi lain RW anu tiasa ngagunakeunana biarpun ku bantuan nu sacukupna gitunya sakitu. Tah ieu anu teu tiasa erek dikamanakeun tah eta engke duitna. Misalkan RW-na nolak ya, abdi mah nolak di mana bahan naon? Erek nyieunna di mana gitu misalkan cek RW teh karena nolak. Tapi duit cek provinsi tapi kudu dicokot. Nya ieu kudu bayar. Atuh dah. Tah pada akhirna kieu tah abdi ngadangu cenah. 15 itu mah dipake kawin deui eta aya bahasa kieu bahwa eta bisa di RW anu teu tiasa nyanak bantuan eta tiasa dititipkeun ka BUMDes. Dikelola lah ku BUMDes. Duka dijadikeunna di mana. Nah, eta mah kan janten urusan BUMDes ya kumaha ngalaman tapi hasilna tetap akan diberikan kepada RW yang bersangkutan gitu. Nah, eta ada bahasa kadinya. Nah, cuman sampai saat ieu abdi tacan ngadangu RW mana wae sih anu dialihkeun ka BUMDes misalkan dititipkeun ka. Jadi bahasana dititipkeun ka BUMDes gitu dikelolana gitu. Nah, dan alurna dititipkeun ka BUMDes oge bade dikumahakeun ku BUMDes gitu kan bingung. Nya manya rek dijengkok, rek jeung lapangan kok kan BUMDes enak pengelolaanana. Teu kuat abdi gitu pembahasan. Urang tumben ngobrol serius kayaknya. Iya. Jadi kieu
Udah sekali-kali we serius udah pilihan ulah lajona ke Pak Kades. Lain tingali pang gaki kudu serius atuh. Sakieu. Jadi temana itu naon tukang doma lah cenah. Jadi kieu temana teh. teh. Nu kaki kieu mah tukang doma. Tapi dah heueuh nya. Banar. Banar doma. Banar doma nu tukang ngadu-ngadukeun teh geuningan. Aleuheung tukang ngadukeun nu suka jual doma di pasar kieu teh bajuna. Heueuh nya sarua. Tukang adu doma teh kieu. Adu doma mah Asep Sunandar, almarhum Kang Ibing, setelahna gitu tukang adu doma ieu mah. Tapi heueuh kapikiran. Bisa bergerak gaya padahal mah nya. Padahal heueuh nya kitunya. Nya mendingan kieu we abdi mah basajan. Jadi pakaian abdi mah jadi kieu da, mantak saya gaya kieu teh. Mewakili zaman kolonial. Didinya teh apa? Saya kieu ge serse. Aji seksinan. Bagian kecantikan ya mah. Ya nyis. Heeh. Aya polisi bagian kecantikan. Aya sok polisi dah mah bisa gararanteng atuh mun saya mah bagian. Jadi duh, sok poho tah mun eker ngobrol bagian kecantikan teh gitu. Usaha anu malena sok kayak ngahkan panah. Aduh ampun. Mana dia urang teh keur serius abah gitu. Astagfirullahaladzim. Ya abah anu lucu mah kieu bah. Kumaha cing. Kela. Abah menang ngarokon teh nya. Alah ada bebas atuh. Bebasnya nyarek udud mah udud udah udud. Beda, saya mah tukang ududnya. Juga antara sok ke udud. Da udud we da kumaha tuh. Jadi saya ngobrol teu bari udud teh. Asal leungit sandal hiji. Oh kitu nya halus. Jadi ari abah mah meureunnan mun teu udud teh siga sandal kencak kabeh gitu nya. Heeh, jadi sandal teh asa kencak kabeh gitu bener. Geus kudu lah tuh urang-urang bahasana ieu mah bahasana da berat ieu mah. Nyindiran ieu mah nya da. Urang kumarginya kieu basic urang basic kedul jeung Bacil nyaeta jurnalis urang terbiasa ngolah omongan jadi pertanyaan gitu. Tah eta lah. Jadi lamun aya kritikan sakedik-sakedik kitu nya kanggo pemerintah tong dianggap deuleu. Nya entong dianggap merek beuleuh. Cua gitu urang. Da urang mah lir ibarat kertas nu kosong ku urang dieusian. Nya. Nya ari jurnalis mah kitu. Jurnalis mah kan nya bener. Ngan kumargi enak orang tidak sedang wawartawanan gitu nya bah. Nah, iya mah orang jadi tajuk we malah. Benar. Kayaknya. Bari ngopi nya banyak. Emang leg-leg. Jadi kayak nu lucuna kieu bah. Mun teu salah mah nembe sabaraha dinten ka Pangkar di kecamatan aya program itu duka program ti Bapak Gubernur Jawa Barat duka ti program ti Bupati Bandung Barat Bapak Hengki Kurniawan gitu nu kasep juga abdi gitu kan. Kemaran saya teh baheula anjing. Heeh. Nya lah urang mah ame gancang. Hampura Pak Bupati. Lamun dia jeung kemaran mau kudu silih hampura. Pak Bupati teh apa kembaran saya kok kayak domba. Si terhina kayak tuh. Jangan, ini Pak Bupati lah gitu ya. Gitu. Jadi kemarin lucunya ada jargon gini tah ya. Ini supaya Pak Bupati juga inilah ya. Ini ada jargon pasar murah. Oh nya eta saya ningali sepanuk badag di kecamatan eta. Anjing lin badag deui Pak pokona. Pas ngalewat tah saya. Anjing murah cek saya teh ieu mah. Pokona isuk uing rek gawe macet kaberangan gawe. Padahal urang mah teu gawe harita. Lieur aing. Lieur abdi tabus kadinya geus nepi kadinya. Gitu jadi bekatku judulna bombastis tuh nya. Oh nya tuh numplek kan. Pun bojo. Padahal pun anak nuju hareng nya kamari, pun anak nuju hareng. Pun bojo maksakeun datang ke kecamatan. Pun biang teu sepuh lah, yusana teh 65. Maksakeun datang ka ditu da aya pasar murah. Ari Sugan teh pasar murah. Ari Pek teh ngan disubsidi 2.000 perak cenah. Tina harga pasar. Anu bodor mah kieu. Pun bojo kan tukang balanya ka kapungkur dagang nya ka Ciroyom. Apal harga pasti. Harga ceuk pun bojo teh mah harga Ciroyom cenah dipindahkeun ka kecamatan kina kitu. Anu bodor mah kieu. Harga endog 25.000 sakilo. Sedengkeun di dia aya nu geus ngajual 24.000 sakilo. Murahna di mana? Tah eta inget pertanyaan teh abdi mah. Pan kieu ye. Kan masim kuring oge kan dagang di pasar teh. Dagang sayur. Nya wakobra nya. Sayuran tukang sayur. Kan aing ngadenge murah mah. Anggap tutup lah cenah sakedeung. Bala nyangka ditu mah macetan kan jeung abi. Abi gerek init gawe. Padahal abi teu gawe, macet teh kapagat macet abi.
Basar ini gawe padahal teu gawe teh. Ironis eta nya. Ironis bener. Kak itu Gusti karunya teh Ngabelaan eta bakat tengku ningali eta tulis tuh sebadag pisan atuh tulisan teh. Oh nama radius 17 Wah, 17 kilometer persegi mah. Wah, persegi 3 meureunannya. Pokoknya 13 km persegi 3 teh wah katempo we. Itu masalah eta rek tulisanna ngejeblag segede lapang bola lagi kan eta cing ngerti murahna belah mana gitu. Cing atuh gitu. Eta mah belah mana? Lain pasar murah, pasar dedet teh mah meureun. Jadi seolah-olah heuh ieu teh rek jang naon sebenarnya gitu. Apakah kampanye? Lamun cek uing ya anu teu ngarti masalah kampanye. Ya teh kampanye gitu atau non ai kampanye meureun lamun bener-bener manehna kaluarkeun barang anu murah, bener nu murah atuh gitu. Heuh nya sampaikan nipu rakyat secara halus. Nya eta teh nipu rakyat secara halus gitu teh tong salah. Nya sih bisa kana ranah eta bisa KUHP eta naon tuh kita henteu abi teu nyarioskeun eta apa KUHP teh naon kala? Kondisi urang pewot atau kondisi urang KUHP teh nu sakitu tukang gorengan gini aya gehu aya bakwan aya KUHP anu goreng. Oh, bener mah. Nah, KUHP goreng. KP goreng meureunna. KUHP goreng eta nu tina. Kuhap berarti nya eta teh. Eta asupna kana kuhap berarti nya. Kacang kedelai. Jadi gorengan disiksikan. Geus atunya eta we lah kapan begitu nya ngan yang sangat disayangkan teh eta. Ya ada teu ngarti teh eta. Mun rek nyubsidi gitu nya. Iya cek sim kuring ieu mah nya. Mun rek nyubsidi tong kagok gitu. Ieu kan anu ngayakeun nya Indag oge aya nya kamari sim kuring ningali aya perwakilan ti Indag. KIC tong salah aya di dinya. Ngajagaan man. KIC ngajagaan. Ngajagaan di dinya. Bari jeung teh dibere ieu kitu lah. Kitu we da. Gitu. Pokona mah hese diomongkeunana kitu mah da. Nya cing kahayang teh lamun pasar murah bener-bener murah gitu. Lain siga punten ieu mah nya da sim kuring jurnalis ieu mah ngritik lah sakedik. Lamun murahnya ti harga misalkan endog lah nya. Endog euna keur mahal misalkan endog keur 25 atau 24.000 nya atau jadi 20.000 gitu. Betul 15.000. Tah eta kaharti murah. Bener. Nu meulina oge nya rakyat ekonomi menengah ke bawah. Ari kamari mah lain ekonomi menengah ke bawah atuh. Menengah ke atas tah mah. Lain ketang menengah ge bieu. Lain teu menengah ke atas tah mah. Ekonomi ke atas. Ke atas ngalacat sekedik gitulah aja. Gitu. Kamari pun bojo mawa 50.000 teh ngan menang daging setengah kilo. Geus meuli. Geus meuli di Waabig 50.000 setengah di Waabig menang loba meureunna. Daging hayam gitu nya. Daging sapi gitu. Daging sapi pasti salapan. 100.000 keneh. Atuh di Ciroyong ge meunang sakitu mah. Atuh. Mending meuli ka Ciroyong we. Cing atuh. Hampura ieu mah nya da kumaha. Isuk-isuk ibu-ibu hujanan kabelaan ninggalkeun budak kabelaan dieu da aya tulisan pasar murah kabelaan salaki keur ngajeng-jehekeun ditinggalkeun kan nepikeun ka kituna pa isuk-isuk datang ka dinya ari pek teh mengecewakan anjing mata heuh tah kadang-kadang saya ge kieu lamun aya hal nu siga kitu ieu teu era kitu eta foto anu dipangpangkeun jeung bahasa anu dipangpangkeun nya eta teh mawa bupati mawa instansi oge kan kecamatan di Babawa kan kabeh ka bawah jeung desana meureunan kecamatan mah nya 7 desanya jadi karunya seolah-olah tukang tipu-nipu tah anu ditipuna teh tukang tipu keneh gitu nipu deui jero eta filsafat eta moal kaharti ku sasage teh saya wae teu ngarti sumpah teh naon gitu moal anu ngartieun jadi tukang tipu mikeun ka tukang tipu ada urang mah ngomongkeun pasar eta lain ieu mah analogi gitu tukang tipu delik ya bae lamun bisa lamun jadi tukang tipu mereka tukang tipu tah si tukang tipu anu dibere teh nipu deui kan kitu jero nya jero aduh tekuat nih ya pokoknya mah kitu lah kebijakan yang kurang populer cek saya mah untuk
nya lamun misalkan ieu program ti Bapak Gubernur gitu ya, nya gubernur urang kan urang mah menyanasin menyayang menyayang heulang menyayang gitu ya. heulang pokona mah lah gitu. Heuh menyayang heulang gitu. Ya jadi kebijakan itu rada nyangkere gitu ya, Tah, eta. yang kalau kita selusuri itu rada namru gitu. Ini Ya, tah iya gitulah aji. tah ieu Alah. acara kamari teh nya nu di kecamatan teh. Cing atuh keur mah tah aya geuning baheula geuning program anu nu ti luhur teh nya ti mana ti pemerintahan provinsi lah pokona mah. Heeh. Petani milenial sok ayeuna ka mana coba. Oh kan terus dibahas bieunya. Oh iya aya ka mana? Ya ka mana coba? Ari simpel. Manya rek siga kitu deui kitu nu ayeuna teh. Ari kuring anu ieu mah anu aneh mah gitu nya. Nah Komisi 2 DPRD provinsi eueuh nu nguji program eta gitu. Aya sih eta ge aya sebagian sing kuring pernah sempat macanya. Dewan ti PKS nya Pak Anwar Yasin sempat ngeritisi gitu. Ieu sasana kamarana nu ngarora gitu paling Busari awewe nya tapi da nya kritis oge gitu nya. Tapi da teu ngegel gitu. Kahayang teh dewan-dewan nu ngarora ya yang ada di Komisi 2 gitu. Kritik. Bisa mah uji program petani milenial teh kumaha gitu. Cuman kayak ayeuna mana gitu. Nya ayeuna ngadon 5.000 mana gitu da lain karawas ku abdi Pak ari abdi mah da rakyat biasa kieu nya. Kalaka we siga nu heueuh banner kapangpang di mana-mana gitu. Program petani milenial. Blog banner di anu di tengah kota di kampung. Wah segala aya teh teh. Nepikeun saya uling ka Cipongkor aya eta teh spanduk nu kitu. Petani milenial. Ditinggali ka jurnal teh mana petani milenialna? Anggar petani biasa. Jadi ari logikana mah kieu bahnya. Budak ngora anu biasanya nyo'o gadget gitu. Gadget teh anak bangkong. Oh, bancet tau umureunana. Oh, eta gadget mah kitu tan apel. Gancet. Oh, eta mah gadgetnya. Heeh. Aduh, jelema kieu bayangkeun ka banyak budak ngora anu biasa lebay gitu nya, nyo'o HP, main game online. Titah tanur. Anu kabayang ku abdi mah kitu nya, da punten da teh dijabarkeun petani milenial teh siga kumaha program turunanana siga kumaha abdi mah teu terang teu maca. Sok sanajan sim kuring sok kulo biung ka provinsi gitu nya ulin gitu. Nya biasa we ngadon minta duit. Kadurungan. Bener. Kan teu jelas itu. Petani milenial teh rek konsepna siga kumaha masih matakan masyarakat umum masih bingung nya termasuk sim kuring gitu nya. Eta teh budak ngora anu sina jadi petani atawa petani nu geus aya erek di milenialkeun. Jadi kan ieu masih ngambang gitu. Bahasana masih politis. Jadi istilah nama meureun bahasana manehna teh rek nyieun program ieu caritana teh meureunan program petani milenial. Tapi sistemna kumaha-kumahana manehna kan can aya bikin kaki wari. Contoh kilah saya pernah anu awal-awal manehna ngaluarkeun eta misalnya manehna saha nya eta. Pokona masih taeun we nya. Awal-awal si taeun ngaluarkeun program eta. Tanya program eta aya geuningan di imah-imah biasa teh aya nu melak naon pare mah geuningan di hareupeun imah. Kabayang kan melak pare di hareupeun imah. Terus anu nyieun kandang hayam di jero kamar kan kabayang gitu kan. Kabayang. Jadi nu kitu cenah disebutkeun teh petani milenial teh. Kan secara urang anu otakna goblok gitu, goblok teh logor gitu nya. Kan leuwih logor meureunna. Jadi goblok-goblok gitu tah dina otak teh. Jadi lain goblok teh goblok-goblok. Ya. Jadi kok kikituan. Koclak. Logor. Heeh. Kan kapikiran geus sae oge nu logor gitu. Ieu ka mana ieuna? Matakna heuh bingung gitu. Ya gitu nya masih ngambang kan. Sampaikeun ka ayeuna kan alurna teu kumaha geuningan. Nya can anu geus aya can geuning. Nya nu pasti mah sim kuring nu sok ka Ciroyom. Can pernah nempok itu tomat. Ieu cek misalnya tomat cenah ti petani milenial eueuh anggar tomat can aya buktina nya. Can aya buktina. Nya da ari programna kudu katempo karasa da masalah mah tiap programnya pasti aya anggaranana gitu bah. Jeung teu leutik gitu nu pasti mah teu leutik. Teu saleutik subsidi jang pasar murah. Bener. Subsidi 2.000 atuh Bapak cing karunya. Teu kacidaan subsidi 2.000 Pak.
angkot oge subsidi 2.000 meureun kuduna ka Cimareme disubsidi 2.000 mah nyemun dikurangan 2.000 wah tir atuh paling nepi ka Cisangkan deui di nya we saeutik Pak 2.000 teh Pak 2.000 bisa naon anu ngamen dibere 2.000 ge ambek aya mah oh bener nya amok diaingkeun anjing sia aing geus nyanyi Aing 17 album dibere 2.000 gitu apa geus pura mah cenah aing teh kan kudu meuli obat cenah ya. obat teh leuwih ti 2.000 hargana kan gitu tuh can perawatan pedikur menurutnya tukang ngamen teh nah, jadi kan tukang ngamen kala ah kumaha cing nanti podo ya jadi tadi nu program eta teh ya nunya dina program si tadi mah urang kan ngabahas tentang naon anu pertama sanang pangan teh nya anu dialurkeun ka desa terus ieu kabahas oge kan masalah program petani milenial teh anu teu puguh juntrunganana nya teu jelas ieu teu jelas mungkin kaena teh teu puguh juntrunganana lir ibarat topi leungit di dapur kapanggih di imah nya padahal mah di dinya keneh gitu imah jeung dapur teh ngahiji gitu imahna leutik gitu kan bingung ya, kan bingung abdi ge masalah abdi teu boga dapur dapur ngilu ka mitoha gitu dipikiran ieu leungit di dapur kapanggih di imah aduh filsafat eta teh aduh ya kudu jaro eta kudu ditelaah gitu tah kudu aduh namun diteropong make sedotan teh mah aduh ajis eta dibahas mah teh mah geus moal ka anu artieun abdi ge jadi babaturan abang geus lihat teu ngarti itu ngomong naon bang ngartieun tah kitu pengintennya pemirsa obrolan kursi butut dah tah itu ima obrolan rakyat tong dijadikeun raget mana nya anggap ieu mah sebagai kritikan nya banyak nya jadi ibarat kritikan ti rakyat leutik mudah-mudahan anu bisa ngabangun kaluhur nah tah gitu ari kritik teh sampun disiksikan ini digoreng bener lamun digaring teh nyah geuningan cenah cek orang kota mah meuni renyah cenah kiripik nya eta pokona eta nya munga eta lah intina mah pokona mah gitu nya mohon gitu pokona mah urang penak di obrolan kursi butut bareng nul sareng Bacil nu salajengna nya siap wassalam aduh kuat berarti seberapa giga ya